panas ya. Assalamualaikum, Jang. Waalaikumsalam, Pen. Jang, aning bener alun-alun Majalengka teh geus direnovasi cenah. Bener, Pen. Emang mana gitu? Bang ulin yuk ka alun-alun Majalengka. Aing hayang nyawa kos kumaha? Ya aing mah geus nyaho Sok we mana jeung itu tuh barudak cobaan ulin ka alun-alun Majalengka. Kenapa, Len? Nyahayu ih jeung maneh wae duaan ditu. Bungung mek ngadu hayam. Sia mangadu hayam we enggak apa teh. Ya aing daripada nganggur mending ngadu hayam. Nganggur sih nganggur. Pineangan kagiatan nu saejan tuh ngadu hayam sia mah. Daripada maneh molor wae yo. Oke sih ya. Aing nginjem duit sih jeung ongkos. Mana kadengan nginjem duit? Ya aing 50.000 ge da jeung bayar hutang indung aing Maneh mah kitu wae ka aing teh. Lit pisan. Ke sore ge digantian ku aing. Kan saejan mah gila aing mah teu boga duit Maneh mah kitu kabaturan teh. Geus lah. Aing udah ditarik ke diseungeut-seungeut. Lah, ngapa? Jang. Ya, duit cing maneh. Lain nama duit aing. Yang geus we ge, embung balikeun deui ka dia. Nah, ulah Yang geus. Tumben Tumben si Pepen udah duit ka aing nya. 10.000 deh. Lumayan ya jeung taruhan aing ngadu hayam. Boga modal. Ini kan ya Kota Majalengka ini. Ya ini Kota Majalengka. Tapi beda ya. Masa dulu mah enggak gini ya? Tahu, enggak pernah begini. Majalengka apa Jogja sih? Jogja. Tanya aja sono atau lihat-lihat dulu sono. Kayak seperti ya. Nah, pokoknya ada orang tanya. Tanggung. Pen. Pep. Ngapain sih tiduran? Capek, Pen. Sebentar lagi sampai tuh udah kelihatan masjidnya. Ngantuk lah banyak. Ini mah penjagaan, jadi kita harus safety. Kalau pakai masker nggak bakalan diapa-apain. Wah, itu lihat tuh pemandangan di Majalengka, di kota Majalengka. Majalengka ini? Ya iya Majalengka, tapi belum nanya sih. Ya udah yuk, pindah dulu yuk. Udah ada, kita sholat dulu. Sholat dulu baru tidur. Ya.
Sini dulu, ah. Mam, sini. Hah? Mam di sini. Makan di sini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Teh. Oke. Biar ada temennya tuh ya. Iya. Teh jauh, Teh. Jauh dari Jakarta. Teh dari mana, Teh? Dari sini cuma beda teman beda sama Oh, udah ketemu. 何お前は Kuliah kerja. agak gimana? Oh, semangat, Teh. Teh, minum, Teh. Ayo rambutan, Teh. Gimana? Ayo rambutan, Teh. Ini dari Jakarta ya? Ya. Oke, di Majalaya di Bersari. Saya rampek. Udah lama magang kan? Oh, udah. Ini partai alun teh. Iya, betul. Oh, kayak Istiqlal gitu. Oh, kayak mana? Kayak Istiqlal. Berarti belum kuliah ya? Sekolah ya? Ini teh ya. Oh, kuliah. Lip. Pendek, mending mah pendek. Udah tuh lah. Lanjut aja ya. Teh, Udah kalur lah. teh. Tuh, mana teh? Weh, halus Bang. Yang minum lah. Gawe. Mana? Tadi Gampang, tahan. buka dulu pisang. Gak apa-apa lah. Teh. Pisang teh. Mau teh? Oh enggak. Teh. Teh, rambutan teh. Nyonya. Ya lo satu nih. Ayo teman. Mana wae lo? Tambah awewe mah bisa. Tapi nama awewe mah teu musa sih. Tahu nomor kan. Oh, merah. Merah. Tapi aing nu mana wae lah, yang penting nama awewe mah di mata lalaki. Lalaki mah paling salah. Kok bae aing mah. Nyaan. Nih bro, kita nikmati suasana yang ada. Kota Majalengka tercinta. Gimana nih Kota Majalengka menurut lo? Halus tuh. Halus. Halus. Kawas di mana itu? Kawas di mana? Ada Jogjanya, ada Balina, terus aya Jakarta na aya adem Isnya. tis. Kesan pertama kali aku mah kaget apa gimana sih? Kaget lah. Pemandangannya ya? Oh, pemandangan baru sini dari lahir. Di awit mana cucing di kota terus akhirnya balik dari pengangguran di lembur ya. Karena dia Oh, kakak dia. ke Majalengka. Aduh, nuhun lah. Gila. Maneh nih. Bawa aing ka dia. Mau aing tadi. Maneh mawa aing ka dia. Nah awing mau mana ka dieu. Maksudnya maneh teh mawa aing ka dia gratis. Curiga aing. Duit di mana maneh? Curiga. Mana kan dibawa ku aing ka dieu. Pertama awing karunya ka maneh. Maneh teh kan nyaho Kota Majalengka. Maneh teh pengangguran. Ku aing dibawa. Kan geus tong loba omong. Tuh, maksudnya teh enak aing. Coba. Teh enak awing. Heeh. Tapi aing ngerek mere nyaho ka maneh. Tapi maneh tong bebeja ka sasaha. Duit naon ieu mah. Jadi tadi isu Parenya. Ah, Pare iya. dijualnya. Oh, Gimana? aing mah moal kolot lah aing tara maling aing mah di mana
Tapi tadi isu kain teh kain masih ujang buduk. Kan ngomeh ayam kan? Tahu teh. Nah istilahnya ulin lah, ngajak si ujang buduk bungeun ka Majalengka teh. Oh, bungan. Bungeun. Terus yang kedua teh ulin teh nginjem duit ke si ujang buduk teh. Oh, dari si Ujang. Ante, tahu teh nginjem duit ke si ujang. Gak dikasih uangnya tuh. Jadi bere. Terus ulin teh punya ide. Kayaknya idenya. Jadi udah geus asuka imah tuh. Assalamualaikum. Ji, barang anyar Ji. Ayam Bangkok, arana teh Braja Musti teh, pangalusna. Musti. Ayam bengek we teh Musti. Yo kira-kira sabar aya Ji. Teu duit. Ah, aing wayahna Ji, aing dijual murah lagi. Dijual murah ya. Tuh kondong. Kosong dah kandang. Kosong leuh. Sabaraha eta sabaraha. Aing pasaran mah 2 jutaan itu. Pasaran mah. Cuman wingker butuh jadi ya 250 lah. Jadi 250. tuh. 100.000 betul. 100.000 Ji. Tambahan mah 100.000. Sabaraha? 50. Enggeus lah, 100. 100. Heeh. Bagus lah. Ayam bengek we hayang 50.000. 100 ieu teh. Braja Musti teh Ji. Eueuh batur mah nu ngajual 100.000 teh. Ala Gatot Gaca we Braja Musti. Enggeus tadi 100. Deal ya. Mana duitnya? Ka di imah duitna. Yuk. Tahuan eta. Ya acan lah. Wah, kok bae mana mah domelin dia mah bapana si Ujang. Nyamong kan wing tadi kapan di warung? Ya duit cing maneh. Di toko tadi dibere ayamna. Aing dibere ayamna, jadi dibere ku aing duitna sawar ewang. Tadi tanya. Ya acan. Apa koplok mana mah, friend? Pondok. Ayam aing ka mana ya? Lo kosong kieu. Aduh. Mau jadi diadu Tadi ya. lamun kayak misalkan si Ujang buduk nanyakeun, tinggal kan duitnya harus dibere bagi 2 jeung wing. Salah teh wing? Entah adianya. Nah, gitu. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuhe Channel.